salim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi miladi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Mugi Allah kersa mamparinan rahmat sareng salam Kangjeng Nabi Muhammad ka kulawargi sareng ka para sahabat sareng kanu anut ka Nabi Muhammad. Mugi Allah mamparinan kabagjaan Kangjeng Nabi Muhammad Rasul pilihan salamina ayadina kasalamatan ayadina panang tayungan pangeran Kangjeng Nabi Muhammad nu ngagaduhan ahlak budi keperti nu sae pisan sifat Nabi tawadu teu kamagungan kapapada jalmi salamina sopan Kangjeng Nabi Muhammad tetakabur sumaona adigung jeung kumaluhur teu merasa dirina leuwih ti batur najan anjeunna pangkat Nabi jeung Rasul urang sadaya sing tiasa nurutan kana ahlak Nabi Muhammad junjunan anu sae basa sae kalakuan Nabi anu bijaksana tur budiman. Mugi Kangjeng Nabi maparinan syafaat ka urang sadaya di poe kiamat. Mugi urang sadaya di aku umat janten golongan umat Nabi Muhammad.